Bismillahirrohmanirrohim. Mangga lajeng kendai ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Nafis Hanca. Walau jahu sareng ari kaul anu leuwih rojeh eta ada mutahrimi henteu ngaharamkeun, walayu saru sareng teu ditukil fihi dina itu ada mutahrim naon nahyu Aisyata ngalarang na Siti Aisyah, wa ta'lilu sareng ari ngelatan al madkuru anu dicaritakeun itu ta'lil eta muntakidun ka udar bikodo il majnuni ku ngodoanana jalma anu gelo, wal mugma alaihi sareng jalma anu sakalor, wa ala hada sareng netepan ieu kaul ada mutahrim hal tan akidu nah jadi naon salat duha salatna itu haid amla atawa henteu pihi eta tetep dina itu tan akidu nadrun ari pemikiran ari pandangan, wal aujahu sareng ari kaul anu leuwih rojeh eta adamul ikodi henteu na jadi li annal asla karena sanyana anu jadi asal fi salat dina salat dalam takun di mana-mana henteu kabuktosan itu salat eta matlubatan anu disupri eta adamul ikodi henteu jadi, wa wujubul qodoi sareng ari wajibna kodo alaiha ka itu haid bisaumi dina puasa eta bi amrin tetep kalawan sabab aya parentah jadi dina anu anyar itu amrin minan nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palam yakun tuluy henteu kabuktosan itu saum eta wajiban anu wajib halal haidi dina tingkah haid wan nipasi sareng nipas li annaha karena sanyana imro'ah eta mamnuatun anu dicegah minhu tina itu saum, wal man'u sareng ari nyegah wal wujubu sareng wajib eta la yaztami'ani tara narima kumpul itu man'u sareng wujub, wasalisu sareng ari anu katiluna eta qiraatu syai'in maca kana perkara minal qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an bilabdi kalawan ngucapkeun au bil isyarati atawa kalawan isyarah minal ahrosi anu tetep ti jalma anu pireu kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha al qodi pipatawihi dina kitab patawina itu kodi pa innaha mangkasanya na itu isyarah eta biman jalatin nutki tetep samartabat jeung ngucapkeun maca huna di dieu, walau ba'do ayatin sanajan kabuktosan itu ku qiraah eta kana sapalihna ayat lil ikhlali karena ayatnya cad bita dimi kana ngagungkeun sawaun sarua bai'a qosoda nah ngamaksud ieu jalma ma'adzalika sartana itu Quran gue roha kana lianti itu ayat amla atawa henteu li hadis Turmudi karena hadisna Imam Turmudi wa ghairihi sareng salianti itu Turmudi layak ro'u ad-junubu layak ro'u temenang maca saha ad-junubu jalma anu junub walal haidu sareng temenang maca jalma anu haid sayan kana perkara minal qur'ani anu tetep itu setina Al-Qur'an, wayak ro'u sareng ari lapad yakro'u eta ruwiya diriwayat kenaon bikasril hamjati kalawan dikasrahkeun hamjahna ala nahi karena aya larangan, wabidomiha sareng kalawan didomahkeun itu hamjah alal khobari karena aya hadis al murodu ari anu dimaksud bihi kalawan itu khobar eta an-nahyu ngalarang dzakaro nyaritakeun Imam Nawawi hukana itu kaul bil majmu'i dina kitab al majmu', wado afa sareng ngalemahkeun itu Imam Nawawi hukana itu khobar, lakin lahu tatapina eta tetep dina itu hadis mutabaatun ari anu nguatan
tukhbiru anu nambal itu mutabaah pahu kana lemahna itu hadis. Waliman sareng eta tetep pikeun jalma bihi nu eta tetep di itu man hadasun ari hadas akbaru anu gede itu hadas. Ijra'ul Qur'ani ari ngaberjalankeun Al-Qur'an ala qalbihi kana hatena itu man. Wa nadrihi sareng ningali na itu man pil mashafi dina Al-Qur'an. Wa qiraatu sareng maca kana perkara nusihot anu disalin naon tilawatuhu babacaanana itu man. Wa tahriku lisanihi sareng ngusikeun lisana itu man. Wa hamsuhu sareng ngahameskeunana itu man ngaheoskeun bihai sulayusmiu kalawan sakira-kira henteu meredenge itu man nafsahu kana dirina itu man li anaha karena sanya na itu kiroah eta laesat sanes itu kiroah eta bi kiroatil Qur'ani tetep maca Al-Qur'an. Wa pakidutohu roeni sareng ari jalma anu sepi tina suci dua eta yaqra'u maca itu pakid al-Fatihata kana Fatihah ujuban kalawan wajib pakot ngan sakikituna li solati karena solat li anahu karena sanyana itu pakid eta mudtorun anu butuh ilaiha kana itu kiroah hilapan halna nyulayaan lir Rafi'i ka Imam Rafi'i pi kaulihi dina dauhanana itu Imam Rafi'i la yajuju teu meunang lahu ka itu pakid naon qiraatuha maca Fatihah ka goeriha sapertikeun salianti itu Fatihah. Amma khorijus sholati anapon ari pakid dina luareun salat gitu. Palaya juju mangka eta teu meunang lahu kaitu pakid naon aya qira'a maca itu pakid sayaan kana perkara wala aya masa sareng ulah nyabak itu pakid al-mashaba kana Al-Qur'an mutlakon kalawan mutlak. Wala antu to'a sareng teu meunang diwati saha al-haidu anu haid awin nupasau atawa pirang-pirang anu nipas idan kotoa di mana-mana pegat naon damuhuma getihna itu haid sareng nupasa. Wa amma pakidul mai sareng anapon ari jalma anu henteu manggihan cai pil hadori di lemurna paya juju mangka eta meunang lahu ka itu pakid ida tayammama di mana-mana tayamum itu pakid naon aya qira'a maca itu pakid walau pigueri sholati sanajan kabuktosan itu qiraah eta tetep dina salianti salat. Wahada sareng ari ieu hukum haram eta pihak kisah si tetep dina hakna jalma al muslimi anu Islam itu sahos. Amal kafiru anapon ari jalma anu kafir anu kupur pala yamna'u mangka eta henteu kacegah itu kafir minal qiraati tina maca li annahu karena sanyana itu kafir eta laya takidu henteu nekadkeun itu kafir hurmata dzalika kana haramna itu qiraah kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu masaha al-Mawardi Imam Mawardi amma ta'limuhu anapon ari ngajarkeunana ka itu kafir wa ta'allumuhu sareng diajarna itu kafir paya juju mangka eta meunang itu kulun nyatana taklim sareng ta'allum in rojia lamun ka Arab naon islamuhu islamna itu kafir wa ila sareng lamun henteu in rojia fala mangka henteu ya juju. Tanbihun yahilu halal liman pikeun jalma bihi eta tetep di itu man hadasun ari hadas akbaru anu gede itu hadas non adzkarul Qur'ani pirang-pirang dikir anu aya dina Al-Qur'an.
wa gueruha sareng salianti itu adzkar kama waidihi sapertikeun ayat mituturanana Al-Qur'an wa ahbarihi sareng ahbarna itu Qur'an wa ahkamihi sareng hukumna pirang-pirang hukumna itu Al-Qur'an la biqosdil Qur'ani teu kalawan ngamaksud kana Al-Qur'an kakaulihi sapertikeun omonganana ieu man ucapanana ieu man indar rukubi dina nalika tumpak subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin subhanalladzi maha suci dat sakhkhara anu naklukeun itu ladi lana pikeun kami hadza kana ieu markub wa ma kunna sareng teu kabuktosan kami lahu kana itu hadza eta mukrinina anu kuat ay mutikina tegesna anu kuat kabeh wa indal musibati sareng dina nalika meunang musibah innalillahi wa inna ilaihi rojiun kana alapad inna lillahi wa inna ilaihi rojiun wa ma sareng kana perkara jaro anu berjalan bihi dina itu ma naon lisanuhu lisana itu man bila kosdin kalawan teu ngamaksud kana Al-Qur'an pain kosoda mangkalamun ngamaksud itu man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wahdahu hal naungkul itu Al-Qur'an au ma'adzikri atawa sarta dikir hurima anu diharamkeun itu qiraah wa in atlaqo sareng lamun ngaitlakeun ieu man fala mangka henteu haram kama sapertikeun perkara nabaha ngelingan alaihi kana itu ma saha an-Nawawi Imam Nawawi fi daqaiqihi dina kitab daqaiqna itu Imam Nawawi li adamil ikhlali karena henteu nyacat bihurmatihi kana haramna itu Al-Qur'an li annahu karena sanyana itu Al-Qur'an eta layakunu teu kabuktosan itu Al-Qur'an eta Qur'anan Al-Qur'an ila bil qasdi angin kalawan ngamaksud kana Al-Qur'an qala ngadauhu kana itu kaul saha an-Nawawi Imam Nawawi wa ghairuhu sareng salianti itu Nawawi wa dhahiruhu sareng ari dohirna itu kaul eta anadalika sanyana itu pala haroma eta jaro berjalan itu dalik pima dina perkara yujadu anu dipanggihan naon nadmuhu runtuyanana itu ma pigoeril Qur'ani dina salianti Al-Qur'an kal ayataini sapertikeun dua ayat al-mutaqaddimataini anu geus ti heula itu ayatain wal basmalati sareng sapertikeun basmalah wal hamdalati sareng hamdalah wa pima sareng dina perkara layu jadu anu henteu dipanggihan naon nadmuhu runtuyanana itu ma illa fihi angin dina itu Al-Qur'an kasuratil ikhlasi sapertikeun surat Al-Ikhlas wa ayatil kursi sareng sapertikeun ayat kursi wa sareng ari itu hukum eta kadalika nya kitu sapertikeun kaul fala wa ing kola sanajan ngadau saha Az-Zarkasi Imam Zarkasi lasakan temang eta maujud pitahrimi ma dina ngaharamkeunana perkara la yujadu anu henteu dipanggihan naon nadbuhu runtuyanana itu ma pigoeril Qur'ani dina salianti Al-Qur'an wa taba'a sareng anut hu kana itu kola Az-Zarkasi kaul Zarkasi ala dalika kana hukum tahrim sahabadul mutaakhirina sapalihna ulama mutaakhirin kama sapertikeun perkara samila ngurung dalika kana itu ma naon qaulur raudhati kaulna dina kitab raudhah amma ida qoro'a anapon di mana-mana maca ieu jalma saean kana perkara
minhu anu tetep tina itu Quran la ala qasdil Qur'ani bari henteu ngamaksud kana Al-Qur'an paya juju mangka eta menang itu qoro'a warrobi'u wallahu a'lam bishawab.